Assalamualaikum dulur salam buru baraya salam dunya patepang deui sareng tata dan lemi harja anu baris medar lalakon dina kalangkang panjara bagian kalima atanapi bagian pamungkas. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Heuleut sajam rong heap kopral datang diiringkeun ku agen Karta. "Mana?" saur Bandarawadana. "Teu kapendak rorompokna naling krebung aya bujangna bae nu tunggu." Juru tulis sareng bojona tas 2 dinten ka Kutamanggu nungkulan dulurna karyaan. Si ujangna duka ka mana sanggem bujangna teh. "Beuting lain aya cenah ka imah." "Teu terangeun wangsul neda kamari teh teras ka Masigit ti harita teu tepang deui. Ongkoh da gaduheun kunci sorangan sanggemna." "Moal kitu nyusul kolot-kolot mah ka mana ka Kutamanggu?" "Duka upami Widi mah bade disusul we ka ditu." "Heueuh jing kopral we jeung agen Jaya. Karta mah di dieu we di imah sahanteuna sasatkeun ka papatenan." Kopral indit kesat kesut. Geureul deui beja paharewos-harewos pajar si ujang diteangan ku polisi. Sararea geus tenggu we kana katuduh jadi Rajapati dati barang aya juragan Tasma bubar karahayuan ge geus loba nu cop kadinya. Sahanteuna cek nuting harewos teh saha nu teu nyeri karebut alas. Si Enok ngadenge beja harewos teh segruk we cerikan nyerian jeung cerikan pupujan atina nepi kaluluasan kitu. Awahing ku tiblat ka manehna. Di bejaan yen tulusna kawin teh ka Otong cerikna beuki rongkah. Numbara bantu saregut deui geus puguh rek tulus mah. Mun nanya ka dewek mah moal teuing milih si Edo keur sulur teh, ceuk saurang. "Nah make milih si eta. Tuda pangkat mah kudu ku pangkat deui di suluranana." "Ari kitu pangkat naon dewek?" ceuk si Edo. "Sahanteuna si laing maboga rahayat pan geus dijenengkeun jadi lurah anjing lain kamari teh." "Bedul teh." Tumang mere tukang sosok kuluwung," ceuk si Edo bari naktrak anjing. Nutas milu ngurebkeun mayit juragan Tasma datangna kagesan babantu teh hari weus-weus. "Pahingan tara lesot Tasma euy da kitu geuning." "Kitu kumaha?" "Itu juragan Tasma almarhum si horeng tewas ji." "Pecak?" "Heueuh." "Wah cek saha?" "Ih pandewek milu nyiraman tadi." "Ya Allah kutan meh we atunya." "Meh kumaha?" "Heueuh panjuragan kunyihkeun ujang teh pedah pajar tuluy tanpa daksa cek bareto teh. Ari buktina sieun ku kalangkang nu pecak koceplak milih nu heueuh." Nu matak cek dewek ke bareto sarakah pan saking ngaguyurkeunana ayeuna mun tong kali di rumah meureun beres roes moal aya gantar kakaitanana. Dasar jodohnya euy teu ngimpi-ngimpi kurehel we Otong mah meunang nugraha. Nu mata kudu soleh ari jadi jelema teh kitu tah. Soleh kitu Otong teh gung culok kadeulna ku dewek mah. Akina deuleu Haji Soleh. Kana eta bangenan deui. Kana naon kau susup wae bangenan. Kana eta lah karanda cenah bari tompokeun kana celi baturna. "Shh, tong cekcok lebadinya nama bisi kumaha onam." Nu ngawangkong bubar kabenggat ku tukang ompreng. Pisukaneun di rapalan teh Otong geus saged di imahna. Diriung-riung ku baraya-barayana, tatanggana jeung sobat-sobatna. Kari ngadaguan nu mapag ti pimetoheunana, bring wae engke teh sakalian iring-iringan helaran. Da kitu kahayang kuwu teh nuluykeun acara ti heula basarek minantuan ka juragan Tasma. Di luar geus ngadawung ku dadawuk ruyung beunang ngararaban tumpakaneun panganten engke. Nu baris ngagondengna duaan di areket hideung, baju lurik dodot rereng, nyeta-nyeta pawongan di kasepuhan. Berudak bujang jeung lanjang nurek jajab maridang pagini-ginding ting lalimbung bangun teu sabar, hayang geura ka tembong gandang kuno lalajo. Tapi nu mapag can tembong-tembong, can kadenge-denge suara dog-dogna. Si dawuk ruyung mah kalah kageus 2 kali ninggalan pigemukeun handapeun tangkal jeruk. "Kuda rupa kitu teh lain tumpakaneun ari balik euy," ceuk saurang. "Balik ka mana?" "Ka Gunung Koromong." Nu mapagkeun si laing mah kuda belang cenah jaga teh. Palias dewek mah teu munjung teu muja. "Tah si Atoy meureun nyupang mah
kaciri usahana neut-neutan. Neuteuntas sote mundak tanggungan dewek mah lain ngabeungharan. Dedengan dewek masuk tumpak bendi cenah mun balik ti panyupangan teh. Ih, kumaha perjanjianana deuleu pancek dunungan teh di ditu. Dunungan saha? Dunungan si laing cicing geura tong ngagokan. Heug cenah ku lah poe nyao kula isun ngabasakeunana teh. Kumaha geuning atoy? Rek diseureun dunya barana cenah gede leutikna kumaha kasanggup sampean. Rek sabaraha engke mulangkeun teh. Nah 2 manggar, nah samanggar atawa seukur sahulu. Naon nu samanggar 2 manggar teh? Kalapa. Ih enteng atuh euy tibatan lecet tak-tak masuk umur-umur mending ngadulungan ka ditu. Geraheun enteng da kalapa sote babasan wungkul. Buktina mah kudu seba jelema. Mun 2 manggar hartina mitoha jeung indung bapa katus sakula wadetna kudu disebakeun kabeh. Mun samanggar nyameureun ngan sabelah. Narek mitoha sapuratina atawa indung bapa nu rek diikhlaskeun teh. Nungan sahulu mah semet seba saurang, anak atawa pamajikan kadua jenisna engke. Arek euy toy. Jig we si laing boga keneh iman dewek mah kajian sangsara tibatan kasaran setan mah. Tah nu sanggup 2 manggar kana bendi balikna teh nu samanggar tumpak kuda. Nu sahulu manikreuh we semet dibaturan ku gulang-gulang bisi sumarimpang. Ari Kang Otong teu nyupang euy. Ari kitu peda asaku babari we teu gugur teu angin menang milik gede katinggang widadari. Kabeneran we eta mah juragan tas mah ditelasan ku Ujang. Juragan ku butuheun piminantueun srog Kang Otong katajong. Pulung we. Ngimpi naonnya euy? Hayang nanyakeun penasaran. Ngimpi kawin cenah nyarita ka baturna mah. Dewek yang ngimpi kawin unggah penting boro-boro aya nu mere parawan semet nini-nini udag-dag deg-deg teh. Bogoheun. Eumereun lain bogoheun. Cek guru sora kalang takahan daruan tilba imah ku ditema ku tatabeuhan mending ngaguru. Leugeudeut aleutan nu mapag panghareupna tatabeuhan dog-dog calung naon ku hanteu. Beki jauh beki panjang aleutan teh katambahan ku barudak sajajalan. Di imah panganten lelaki di lembur hilir norek jajak pabuis. Cuh cing nu mereskeun angger beki pabaliut loba teuing nu boga karep. Barudak ngoran nu hese diaturna teh kabeh harayang di sisi embung di tengah sieun teh tembong kudu lalajo. Srog aleutan nu mapag boboro tatamburan minangka ngabagiakeun. Si dawuk ruyung ngajengket ruaseun tuluy nanjer. Celi rancung buntut sentang. Tukang gondeng kawalahan pada mantuan ngarejeng. Si dawuk anteng meusan teu motah teuing. Beak mercon tatabeuhan eureun cep cempe. Srog kokoloti nu mapag. Sampurasun nadawi di sejangiuhan ngeureunan palai. Srog deui kokoloti nu dipapag. Tara jenanggeuh samak ngampar sumangga geragek calik. Jauh cunduk anggang datang aya naon pikeun saeun tara-tara ti sasari. Ngemban timbalan ti juragan ku rehna kiwari. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna meujeuhna usum ngahuma. Gaduh bubulak satampah aseukeun sadaun seureuh trojog tanpa larap sejaneang tutundaan nyamper pangaseuk tinggaleun. Kalersan nyampak inya anu didongdon kasondong. Di dieu taya aseukeun teu talun teu pihumaeun dimumule piengkeun angkeuheun keur pijagaeun. Rampes pun geura jaya kahaturkeun. Srog Otong digondeng kuduaan ditumpahkeun kana kuda. Berobot di tatamburan si dawuk ruyung ngajengket deui keuwat dirarejeng diarusapan di lilindek. Der tatabeuhan ngaguruh leugeudeut wae aleutan nu mapag awor jeung nu jajab. Naon tadi teh pacar nyamper pangaseuk cenah cek si Atoy. Lain mapag panganten. Alah babasaan wae deuleu eta mah maksudna mah heuh eta tembal baturna. Poe eta teh poean Otong dipapag si Ujang aya nu manggihan di Banjar keur ngalange dina salu hareupeun warung. Disampeurkeun we. Ujang keur naon? Keur ngadaguan mobil. Rek ka mana? Ka lembur. Rek balik kitu? Cek nu nanya Olohok bangun heran. Rek ari kitu. Henteu pedah we. Pedah bebene dewek rek dikawin batur. Cek si Ujang beungeutna angkeuh. Lain kitu. Kumaha atuh sing bener ngomong teh Emon.
Gek si Emon gigireunana nompokeun sungut kana ceuli itu. Keur diupak di tangan ku polisi cenah. Si Ujang ngarenjag, saha dewek? Si Emon ungguk, pedah naon? Panjuragan Tasma aya nu maehan, nuding weh ka Ujang, katidih ku kari-kari meureun. Lain ngagebeg memeusan si Ujang ada ngebejak itu teh. Kadeweknya narudingna teh. Nu sabenerna Ujang rumasah henteu. Si Ujang semet gogodeg bari istighfar. Iraha teh kejadianana. Salasa kapaksa otong nyuluran ayeuna teh. Nyuluran jadi juru tulis wadana, untung atuh. Jadi panganten lain jadi juru tulis. Poe ieu dipepagna teh rek diiring-iringkeun sagala direnceng-renceng. Tadi nama kuring ge hayang milu ngancan boga dagangan keur engke di panglalajoanan. Reup geuneuh ngadenge kitu teh kawas naek kabeh getihna kana beungeut. Tuluy ngahuhulang we gawena teh teutepna jauh nuturkeun pikiranna nu ngacacang. Srog mobil simpud. Geus aya batur pud. Geuning eta Ujang, cek supir olohok. Si Ujang surti ayeuna mah nyeung nu olohok bangun heran teh. Rek tereh-tereh. Kosong keneh Jang, tembal empud. Diborong ku kuring. Ka mana? Ka lembur, ka mana atuh? Mohon, mangga. Mun geus meunang dagangan mamilu sakalian, cek si Emon. Slak, dius weh. Gancang pud, cek si Ujang. Ngan sakitu-kituna ti barang indit nembe ka lembur teh. Sajajalan gawena ngahenen we kawas nu sare padahal pikiranna mah ka mana boa. Srog kalebah alun-alun nu iring-iringan ka karang ngaleugeudeut ti hareupeun imah si Otong. Hate si Ujang nyiak deui. Asup kaburuan kawadanan, cenah ka supir. Gurudug sup reg hareupeun panto kantor. Jut si Ujang turun keblus ka jero. Tak geuning si Ujang, cek kopral bari ngorejat nangtung. Nu sejen arolohok we gawena teh. Tas di mana? Di Bandung. Di Bandung? Tah diuk di dinya, cek kopral bari nuduhkeun kursi. Tas naon ti Bandung teh? Wangsul di parios panon. Lain geus cager. Kapungkur saur dokter, heuleut sasesih kedah ka ditu deui bari diparios deui cenah. Mangga ieu tingali sertifikatna. Cek si Ujang bari nyodorkeun keterangan dokter. Kopral ungguk-ungkan we bari maca teh. Ari ayeuna rek naon langsung ka dieu teh cenah nyelok. Muping wartos di Banjar, pajar abdi diubek di pilarian. Yaktos. Kopral ungguk. Katuding nelasan juragan juru serat kitu abdi teh. Kopral semet ungguk deui bae. Bereuheudeun keneh sigana kuno hideng datang sorangan. Katindih ku kari-kari manawi wireh sasat karebut bebene. Ungguk deui bae kopral teh. Kawas nukeuna ku pibungkeman diperak pakununanya teh. Turug-turug cek pikiranana moal pati-pati ludeng datang sorangan mun heueuh mah boga dosa. Jeung sakitu capetangna deui. Bade tumaros cek si Ujang kawas nu teu ngagehan. Budal kabeh sigana beunang ngalamun sajajalan teh. Naon? Cek kopral bari cengkat neuteub. Juragan juru serat teh dikumaha ditelasanana, diteunggel, ditubles ku peso. Ditubles. Palih mana tatuna, palih kenca, palih katuhu. Sakurna aya di kantor bareuheudeun ngadangi kitu teh. Nu kuduna diguliksek teh anggur malik ngaguliksek. Bari jeung nanyakeun nu kitu deui. Dan nepi ka waktu harita mah nu jadi urusan teh semet juragan Tasma aya nu nelasan. Belah mana-manana mah tatuna teu jadi pikir. Palih mana? Cek si Ujang mindo. Belah mana Jakarta? Belah katuhunya asana. Mohon palih katuhu leres, cek nu ditanya. Sami atuh sareng abdi, cek si Ujang. Abdi ge kapungkur tatu teh palih katuhu. Panu nu meh peupeus ge palih katuhu deui. Keke. Ari kitu kumaha maksudna? Jelema nu gaduh gawena eta keneh. Cobi ayeuna abdi tubles seheurian ku naon bae lah. Tah cobi ku jidar bari ngadeg. Cek si Ujang bari nangtung. Kamana geura leosna eta congo peso aya congo jidar teh. Tuh kapalih kenca keunana ka abdi teh sanes. Cobi ayeuna nonjok bobodohan kana beungeut abdi ulah tarik teuing. Tuh kapalih kenca deui bae leosna teh. Geura upami ku panangan kenca mah moal teu kapalih katuhu. Sakur nu ngariung arolohok bareuheudeun. Jadi tangtos jelema nu kekencaan nu boga gawe teh leres. Sararea ungguk bari jeung heran. Maneh aruninga saha nu badminton kekencaan. Ya Allah, si Otong nu kekencaan mah. Leres, cek si Ujang. Abdi mah ti keur di rumah sakit keneh gaduh curiga ka manehna teh. Yakin saparantos nguping carios enok.
Kumaha cenah? Cenah waktu ninggal abdi ngajajar teh enok teras kapiuhan. Barang emut karaos nuju di galentor kudu mangku. Kumargi poek teu terang sahasana. Ngahinen we api-api hoyong terang jelemakna. Ari diecakeun di rompok dari si horeng otong nu kitu teh. Paingan atuh boga talajak kitu ka abdi cek emutan teh. Si horeng ngelemet bogo susumputan. Kitu tah bekasna teh. Kopral ngorejat ngagentak. Tuturkeun karta. Cenah bari indi terusuhan. Nyampak dinu karyaan keur mejehna raramena balandongan pinuh kunu tadi mapag jeung jajab. Najan beurang keneh nayuban geus ngamimitian ngahormat nu jarajab. Nu lajo tamplok hayang nyeueung panganten diigelkeun. Otong anak gleng dina kursi panganten dirubung-rubung ku sobat-sobatna. Si Enok mah can direndengkeun dipingit keneh da kakara isuk rek dirapalanana. Kokolot tinu jajab keur ngengklak ngigel disarenggakan ku panjak baleger. Srog kopral kabalandongan diiringkeun ku agen Karta. Taya nu curiga disangkarek ulu biung we ngeureuh-reuah turug-turug geus kaceluk tukang nayub. Soder barudak haturan juragan opang cek ku metir ngaheureuyan. Teu seuri-seuri acan kopral teh ngareret ge henteu. Srog ka hareupeun panganten. Ka kantor heula sagedeung cenah. Saha abdi? Cek Otong ngajenghok tuluy olohok. Enya. Rai beungeut Otong pias. Bade aya naon? Cenah. Kumangke we di ditu. Enjing we atuh pageto pan abdi nuju kieu. Ayeuna hayu gancang. Cek kopral raden nyentak. Di balandongan ngadadak cempe. Tatabehan eureun nu keur ngigel kawas nu keuna ku tenung. Sungut salangap ari leungeun ngarengkebeng keneh nyekel soder. Nu lalajo mah ti tadi ge geus taya nu kecet-kecet. Otong diiringkeun dibawa ka kantor bangunah nai. Tuurna ka ciri nyorojod. Aya naon ieu teh Kang Opang? Cek kuwu narojol ti imah. Kewe di kantor palai uninga mah. Sararea ge geus teg we kana Rajapati tea. Baraya-baraya Otong kawas nu kasima nu ceurik ge aya awewe mah. Kuwu ngiclik nuturkeun. Di balandongan sadaga angka tincak. Heuleut sajam jol deui kuwu teh dituturkeun ku si Ujang sup ka tengah imah. Kolot-kolot digupay dikumpulkeun, badami-badami putus we. Si Ujang katempuhan buntut maung, kudu daek jadi panganten. Srog kokolot kana golodog. Dada panyak sen. Shh, cep darengekeun. Cek nu di balandongan. Sakali deui dada panyak sen. Sim kuring, sungut sambung lemek ngadugikeun pamaksa dan juragan kubu. Panganten pamaget digentos ku Ujang putra Mas Ulis. Akad nikahna sakumaha maksa ti payun dinten enjing tabuh 8 tutas pihatur. Nyakseni cek sabalandongan mending ngaguruh. Selentang si Atoy ke pakalangan. Dada Widi turun kaul prung panjak lagu renggong buyut. Sabalandongan surak deui si Atoy ngengklak disarenggakan ku batur-baturna. Selentang di aya nu narojol ti pawon. Iket barang-bang semplak baju bongkong, celana sontok ngurung tuur, seselendap beri susuai sup ke balandongan, rengkenek we ngigel maturan si Atoy. Nu surak beki ngaguruh. Ganti laguna euy ku dengkleung haturan tamu tirawah onom. Mang tawi ukur imut di heurian kitu teh. Jongjon ngengklak lebah goong kedegna dihajakeun. Srog maiti nyamperkeun si Enok di tengah imah. Wayah nageuli sing tawekalnya diremokeun ka Ujang. Si Enok ngadilak, rei beungeutna beureum, hayang camurut teu kaur hade, panci panonan pan imut, gabrug we ngarangkul nyumputkeun beungeut kana hari gunung ngaheureuyan. Cak baraya duwi ka dieu lalakon dina kalangkang panjara anu pamungkas. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tataran mihajab pamit. Permios.